Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Leuweung, tetap di Leuweung, dan insya Allah selalu di Leuweung. Nah, alhamdulillah berburu lember. Jadi petualangan ayah tempe sapotong gitu. Tempe sapotong, lemberna lumayan. Lemberna jadi lamun usum hujan geus pertengahan, lamun usum hujan biasanya lemberna loba segege lumayan sekali makan yang 2 porsi biasanya ya. Nah, lember jadi bumbu nama cukup lah, penyedap rasa uyah dan gitu. Rada amis pasakana, rasa rada amis pasakananya tambah gula. Jadi dicampurna dikombinasikeun jeung tempe. Jadi lumayan ku hawu teh. Mata sok aya tatarucingan. Gajah depah hamur parab naon? Jawabanna sok sanunya hao jawabannya tuh baliknya lember asup di besin ada ya sudah ngaran di Leuweung mah ada ngaran di Leuweung mah itu dah nyeuna ku suluh sok sedih mun hareupeun hawu teh sok sedih ingsreuk panon Ciramai. Yang ajibnya etanya ketika ceurik gitu, wah ningali budak kadang-kadang urang mah lamun ningali budak ceurik sok aral budak teh leweh wae nya, tapi lamun di tapakuran etanya budak ceurik teh tinu panonna teh bijil cai, sok paribasa disebut cai mata, air mata, tapi lain air mata buaya nya. Eta di mana nya nundana sugan aya jarigen gentong gitunya pak caina teh. Nah gitu teh tapakuranan urang-urangnya masak teh. Lamun pareum ditiup pakai songsong. Jadi songsong teh nyaeta paragi niup dinu hawu. Ngaranna teh songsong. Da balik deui nya anu tadinya eta budak ceurik tinu panonna teh keluar cai mata. Eta ditapakurana Allahu Akbar eta nyiptakeun nya. Allah nyiptakeun kudu keluar cai mata teh. Padahal eueuh sugan aya jarigena aya galona dah eueuh atuh. Ajibnya. Patakna naon ge ulah ujug langsung. Ieu dah. Cukup uyah heula. Ya masih cukupna resep asin lobaan asin resep amis gulaan lampura we ieu ngamerana da kusorangan atuh teh ngamerana oge nah we rada kamana we pantunya kamana we kamana we ngamerana teh da hampura we atuh. Aya kamana we teh dieu teh. Hese deui deuh. Hese.
bumbuna ya cukup pakai cengek, lamun hayang lada pakai cengek. Kurang asan lah. Nah, lemer geus beres. Lemer geus beres. Tuh. Jamur kuping lamun teu apa lemer jamur kuping. Aya di pasar ge loba. Kalau di dieu mah udah ke pasar ke mana? Udah jauh. Ya jamur kuping cobaan asup dia jadi kombinasikeun jeung tempenya bisa wae dikombinasikeun jeung naon cobaan ya jamur kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih rasana. Ini ngeunah. Alhamdulillah. Jadi Allah nyiptakeun kanikmatan ka jelema. Mereka nikmatan ke tiap insan, ke tiap makhlukna dengan saukur dinu kekayaan wae, teu saukur dinu harta wae, dengan saukur dinu jabatan wae. Ketika orang manggil lemer terus digoreng, maka eta ge nikmat. Nikmat mana yang kau dustakan? Terus ya tadi alpukat mulung ya, imang mulung, kayak jangan ini cuci mulutnya, review kayaknya babak kedua cuci mulut setelah makan lemer, alpukat, nah, kombinasi restoran ya, sugan mah. Ya mung sakitu lemer, urang cobaan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Lemer di tes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mung sakitu reviewna lemer sok sanajan saeutik tapi nikmat insyaallah ya lemer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemer